Hehehe. Oi. Euy. Mending ngarunaheun kieu euy. Euy. Aduh, yuk. Duh. Ngikol teh meuni. Enahan euy. Sanes yuk nya. Oh, adik mong mah yo mong. Yuk mang yo. Perkenalkan. Adik mong namanya teh Ocim. Namanya Ocim. Euy. Ocim ya Ocim. Tapi ari dipanggil nama biasa nama Saud. Saud biasa mama. Aduh euy. Sanes ye euy. Nya. Nih rarahe kieu. Apa dari ngaranna Mong mah Mong. Linmas euy. Eta teh geuning. Non? Ieu perlindungan masyarakat. Mang ye. Euy. Janten ari ngaranna perlindungan masyarakat mah mang ye nya mang. Nya mang ye. Pemirsa mang. Atuh meureun kudu jadi naon teh? Ngalindungan masyarakat atuh nya. Di mana aya masyarakat anu nyuhunkeun ka mang ieu mang nyuhunkeun perlindungan teh kumaha teh kudu di enggal-enggal ieu. Enggal-enggal nya. Lain ieu wong teh jembing ieu euy. Heuy. Kamana ieu nya? Kamarana ieu kitu kok. Jembling euy. Nah, aya ieu meureun euy sa. Cepot. Pelan. Sata. Ya, Bi. Oh, masih cepot. Heuy. Euy. Nya, Mang. Gini kan. Nya. Mang. Pelan. Mang apa kabi? Iya, cepot. Asal jinganya. Nyamuan. Ngapal. Tutupan cepot mah tos apa? Tos tak kenal nih. Nya, hebat nih euy. Ayo mah tenang ya. Ya. Nah tadi bunyi bangun buat gitu euy. Ieu mah cepet ya. Yo. Kumaha cenah. Ari encet teh bener nyumput wae. Encet nyumput wae kunaon? Ya, Bi. Abdi mah tadi teu nyumput aya wae. Abdi sengaja tadi teh sembunyi dulu nyumput keur mantau ieu mang hancip ya salah teh abi cek abi mah yo mang abdi mah sanes nyumput keur mantau abdi mah di kejauhan da di jauh maning jelas orang aya manghansip di dieu di kejauhan di parang teh ikut baca ning eta mah ni hejo gitu teh gini mang encep teh nya kumaha cenah ieu teh cek tong ngahina tuh ka mang ieu kieu ge yo mau teh yo seragam kebesaran aja sebagai hansip sana turun bajra tuh nah tuh
Nyelot jambu. Aneh, sanes nyelot jambu cek. Aduh lah, cek kumaha. Ari cek tuh nuju naon, nuju naon eta teh. Bersembunyi di semak belukar. Kumaha cenah cek teh. Oh eta abdi teh nuju tugas ronda ieu ayeuna teh. Apan urang teh ieu yen tos anu aya nginstruksikeun yen ronda teh kedah digalakeun deui atanapi dibiasakeun deui dibudayakeun deui nya kita ai mangasip kapal teu oh leres atuh cek nya ditambah ayeuna mah nya aya 7 nih. Aya 7 kebiasaan anak Indonesia tah. Anak Indonesia hebat. Ya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Apa tuh? Acan apa? Oh, anu kayak iya. Peminta acan apa ya nya ku mang di bijaan ya. Ada bukan hiji teh nyata hudang enjing nya hudang enjing pisan nya atanapi bangun subuh terus anu kaduana ieu cek nya cek daun kana tuh mun abdi ngeukeun anu kaduana teh ibadah mun nya amun Islam mun nyata salat subuh ka masjid kitu tah cek nya eta anu kadua tah nya tulin katilu ari nu katilu mah angkara euy an olahraga cek olahraga jogging senam nya jeung sadapana lah nya anu kaopatna nyaeta tuang anu sehat atanapi anu bergizi nya atuh emam sareng roti atuh nu hebat nurunnya sareng nu naon teh nya urang mah nasi sanggup urang mah nya sareng jeung tempe tahu ting tahnya lauk-laukna anu kalimana teh nyata belajar nya tuluy anu kagenepna teh nyata bermasyarakat gaul jeung masyarakat nya terus katujuna naon anu katujuhna teh cek nyata bobo enggal-enggal atanapi lamun bahasa Indonesia nama tidur cepat tah nu 7 ieu kudu dilakon aja supaya naon eta supaya putra putri generasi penerus urang teh janten pangaliter janten sarehat sarukses begitu nya tuluy eta hubungan anak jeung hansip naon anu mantap cek anu mantap ieu mama nuju nguriling naon eta nuju nguriling miralian umurang kali anu teu acan bobo dina tabu salapan oh jadi mang teh milarian murang kali anu usia sekolah nongkrong gitu nya tabuk segitu nya tahu salapan teh nih sumun oh sebelas naon atuh tiwarang bobo enggal-enggal mun atuh cek pan aritos bobo enggal-enggal mah ning nya narek teh mahi 7 jam pami gugahna tabu opat 8 jam gugahna tabuh 5 ngan nyepak teuing ai tabuh 5 mah geuningan nya jam 5 mah nya leres atuh lamun kitu mah anu katujuhna teh nyaeta ieu dilakonan mah berarti mungkin teh nu
sanesna lamun teu dilakukan anu katujuh teh berarti acak-acakannya. Tah kitu cep geuning pinter. Cepnya eta sababnya sabab eta teh nya kabiasaan teh eta anu tujuh teh nya eta teh kesinambungan. Berkesinambungan. Sinambungan. Nya eta kesinambungan teh geuning, berkesinambungan eta anu nyambung teh geuning tah gitu. Nya heueuh bener berarti berkesinambungan ya. Bener. Tak eta cek. Nya mang geuning. Nya robah weh nu 7 nya. Anu katujuh teh geuning enggeus nya. Rek gugah enjing hese beuntakna. Sebab sarena wengi teuing beurang atuh gugahna. Ngaran gugah beurang tos tangtu salat subuh mah lewat nya boro-boro ninganan hayang olahraga awan ge tunduh da bangun beurang dahar ge ninganan bakalan teu nafsu sakola bade belajar sangeul sabab da tunduh teh dahar kalewat leuleus we nu aya teh rek gotong royong jeung masyarakat teh nya atanapi rek gaul malah ngundutan ti berang keneh kitu tanya nu mantaknya mang hansip ieu mimitina ieu tugas mang hansip ronda sareng warga anu kapancenan ronda kaliling rembur nya abeh murang kali bobona di awal-awal gitu tanya saatnya cek ari dipikir-pikir mah nya eta nu ngagaduhan ide teh terkait anu 7 kebiasaan teh nya cepnya eta teh cerdasnya eta nu kitu teh nya cep muhun eta teh cerdas atuh maksudna teh kumaha cerdasna kumaha nyapan ari murang kali anu sia sakola mah nya lolobanan nya ti payun mah nya komo tabu salapan ka handap mah atuh eta teh meureun kesempatan kangge mamah kesempatan naon dari Mang Hasib ya atuh pokoknya mah laluasa we laluasa meureunnan awali ieu pemirsa euy anu usia dini ning nu lalajo ieu obrolan cep tanya ngertos sambil ge ngertos terus ngertos cep emang naon tuh naon kita emang mengasih naon emang ieu mah kumaha mun hasib ongkoh naros ya gebleung beureun ari mah hasib teh kumaha ieu teh ongkoh tadi teh teu meunang cenah pamali kumaha nya cep cep pulang ayo tuh cek kurang teruskin yuk kurang sarangan we kurang muringan gitu tuh anu para tuh kurang corongan gua mah aya nu teu aman di tuh nya ya tuh nya masih teu atuh di payun atuh ngaroraheul atuh ti payun mah encep mah paneuri ya emang jeung abdi sepuhan mana gitu ayo horeng sepuhan mang ayo pada saat emang teh ieu
anu kene atuh emang anu ti heula nu kolot. Oh, nyuhun atuh Cak, mun Cak hayu atuh Cak. Nya, ayo ieu Bang. Ayo Cak, kemon urang rada di muih-muih ye lemur. Nya, ieu Bang siap. Nya, ieu yuk bisa. Yuk bisa.